Hapunten ka pengatur acara iya. Masuk ke tanah nyata. Tungtung na renang teh. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalamang sadayana sing naras dhamma lahirna oge batina sing sarehat fisikna sarehat pesakna terutami sing sehat manahna. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa alaihi tatra wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mahsus bi jaziril bushra wa ala alihi wa sahbihi adz-dzakirina Allah katsira bisirri wal jahra amma ba'du. Nuhun dipihormat oge didoakeun panitia haflah imtihan madrasah diniyah Al-Ikhlas yang kerjasama Kompas Community Karang Taruna Komite Pemuda Pasir Tuku oge kasepuhanana ti Al-Ikhlas pamarsa Bapak Ustad Sena Wahyu Bapak Ustad Wahyu Ketua Komuniti sah Angasmara Chandra Kang Chandra oge sahabat Pak Haji anu janten mediator karena
tiasa abdi ka dieu pangarsa Kang Haji Agus. Bina sobat Pak Kades. Oke, orang nomor 1 di Desa Cileunyi Wetan Bapak Kades Hari Haryono. Semuanya semoga dipanjangkan umurnya dalam keberkahan. Baiklah para tokoh nu hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, sareng sadayana jamaah nu alhamdulillah sakima lumayan seueun, anu calik dihanap, bahkan aya tingali pemuda VIP luar biasa di tingkat 1. Para pemuda alhamdulillah nu hadir katinggal wajahna Kang Rasep. Para pemudi ge aya nu hadir katinggal Berelis. Ibu-ibu ge nu hadir katinggal sedang. Sadayana didoakeun sing bahagia dunia bahagia akhirat. Selamat dunia terlebih-lebih selamat jaga di akhirat. Sadaacan pribados masihan ceramah agama, mangga urang sasarangan heula doa bersama. Menyeranak cai tutupna di barokah. Panitia menawi aya cai kapayu ka para tokoh supados nyerapang cai asli leueuh supaya sarehat sadayana. Menyeranak parfum dibuka urang doaan, parfum jadi parfum doa. Itu nyanak aya di barudak santri. Mangga tuturkeun. Barang tuang lireun heula barang tuang nanya urang mah doa heula. Tuangeuna urang doaan. Mangga bismillahirrahmanirrahim sareng. Asyhadu an la ilaha illallah sareng. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi sallallahu ala Muhammad. Hadiah Fatihah mugia didugikeun ganjaranana ka arwahna para nabi para rasul, khususna Kangjeng Nabi besar Muhammad, kulawargana, para sahabatna, para tabi'in, tabi'in, para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, dugi ka arwahna karuhun urang sadayana, khususna karuhun aya di kampung Pasir Tukul, Desa Cileunyi Wetan. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iyaka angkat panangan. Calikna nu sarapan ngadung ka Allah. Ibu-ibu neng sarapan calikna. Angkat panangan. Fatihah nu kadua urang nyuhungkeun ka Allah Ta'ala mugia dosa kalepatan kahilafan urang sadaya dihapunten ku manten. Menuju menghadapi masalah sulit, diri Allah masih jalan keluar anu gampang. Riwit jadi sehat sempurna. Usahana bangkrut kembali. Kirang barokah ditambah barokahna. Pasir Tukul sing jadi hiji kampung anu tiis ceuli herang panon. Kampung anu repeh rapih kertara harja. Kampung anu subur makmur gemah ripah wah jinawi. Kampung anu masyarakatna soleh solehah. Masyarakatna kiat mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, urang sungkeun ka Allah Cileunyi Wetan sing berkah. Kecamatan Cileunyi berkah. Kabupaten Bandung berkah. Jawa Barat berkah. Indonesia kembali baik-baik saja.
Presiden Prabowo semoga bisa membawa Indonesia lebih baik lagi. Iran diberi kemenangan oleh Allah. Palestina diberi kemerdekaan oleh Allah. Juga Israel dan Amerika dikalahkan Allah dengan sekalah-kalahnya. Dan semua keberkahan menyelimuti panitia penyelenggara dan kalian semua yang hadir. Al-Fatihah. Urang mau salawat anu ngaroko sakedap di paruman heula ketos ngadoa ngarokona teraskeun deui. Sareng Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Angkat pandanganna. Aminan. Allahumma bihaqqi shalawatika wa salamika wa barakatika ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Ij'alna ya Allah minal ahya'il marzuqin ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wal awliya wal ulama wasyuhada wassalihin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Amin. Tiupkeun kana panangan sareng. Balurkeun kana mastaka, kana rarai, leher, dada, perut, paha sampai ujung kaki. Sehat berkah sholawat. Sehat berkah Fatihah. Macaina dilaleueun nangge panangan katuhu. Bismillahirrahmanirrahim.
mak salawatan ngangge irama seni Islam hadroh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semua bersuara salatullah Sidana Nabi Allah
fi'il madhi dudukeun kana geus pasti asup ka surga, di mana di akhir hayat bisa mengucapkan la ilaha illallah. Mana suaranya fasil tukul? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Pasir tukul bersalawat, pasir tukul berzikir, pasir tukul bertasbih. Allah ya Allah, Allah 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 ya Allah. Semua baca Allah 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 ya Allah Allah berkah sholawat, berkah zikir, tasbih, pasir tukul dirahmati Allah. Anu umurna pondok dipanjangkeun ku Gusti Allah. Nu rizkina sempit jadi luas. Anu nuju bisnis tidak lancar menjadi lancar. Urusan-urusan sulit jadi mudah. Yang rumahnya ngontrak jadi punya rumah. Bisa sering ke Mekah. Suami ibu istrinya bertambah. Rek amin moal awewe. Lalaki amin. Normalna awewe mung dicanung. Betul? Normalna lalaki hayang. Jadi mun aya lalaki kana nyanung teu hayang-hayang acan, ciri lalaki tidak normal. Kedah enggal dirukiah, kedah enggal dicana ka psikiater bahaya. Mangga ayeuna urang ngaos singkat padat, abdi salarosna ka dieu moal narima tadi nama tos aya acara di Kabupaten Garut we ieu teh. Mung kemargi Pak Ketua ieu Pak Haji Agus anu ulam, sahabat akrab, sahabat karib, besti mun aya namanya. Alhamdulillah Pak Haji tiasa ngatur waktos sumping ka ali ikhlasnya kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan sing manyang babarayaan nepi ka surga. Abdi tujuan ka dieu nu pokok sanes bade nganasehatan, tapi nu pokok sejasi suatu bantuan, sejasilatu kade tong megatkeun silaturahminya. Aya satu kisah ya kupingkeun. Dieu eta wae untuk bulak-balik wae malaikat kitu. Aya hiji kisah di zaman Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu an. Aya hiji jalmi kaya raya. Aya hiji jalmi kaya raya. Angkat ngalaksanakeun ibadah haji ka kota suci Mekah. Nyanak artosna ratusan juta mun ayeuna mah. Begitu bade pelaksanaan hajian, ieu si kaya raya teh bingung. Aduh piraku aing hajian mawa duit loba sok sieun aya nu maling nya naroskeun ka urang Mekah di mana aya penitipan artos anu orangna amanah terpercaya.
Percaya Kang Haji dulu ke tuh bumi itu sumbingan weh. Begitu di sumbingan abi nitip artos mangga cek eta jalmi. Iya jalmi itu ternyata ulama. Orang baik, orang soleh, orang takwa. Akhirnya kumadar manehna terus naon hajian. Beres pelaksanaan hajian, uih ka bumi, memeh uih ka bumi ka mana heula? Halo? Ka mana heula? Nyanak artos. Nyanak naon? Nu dititipkeun teh. Begitu sumping ka bumi eta ulama, assalamualaikum, nu muka pantot teh putrana. Naroskeun, ai Rama Saira ka mana? Tos pupus 2 dinten ka Pengkar. Kebog atuh luas, aing duitnya ratusan juta. Ari ujang uninga Rama nyimpen artos anu abdi Pak Abdi nitip ka Rama Saira. Pun bapak mah amanah. Pun bapak mah terpercaya. Anak pamajikan gitu di bejaan. Akhirnya kumaha tuh bingung Pak. Ya aing duit kumaha ya? Sumping ka hiji jalmi soleh. Naroskeun ieu kana kumaha solusina. Jawaban eta jalmi soleh di Mekah, anjeun ini ka sumur Zam-Zam atawa ka sumur Burhut. Sumur Zam-Zam di Mekah, sumur Burhut di Yaman. Datawe kadinya ari sumur Zam-Zam tempat kumpulna ruh jalmi-jalmi nu pupus husnul khotimah. Ai sumur Burhut tempat ruh kumpulna ruh jalmi-jalmi nu maot suul khotimah dicabut iman Islam. Akhirnya jam 12 malam sumping ke mana? Kira-kira ke mana tuh sumpingna? Ka sumur Zam-Zam apa Burhut? Zam-Zam sabab dikenalna eta jalmi teh ulama. Piraku maotna suul khotimah ulama mah otomatis ke mana? Ka sumur Zam-Zam jam 12 malam. Cek eta jalmi soleh panggil we aruhna ngaran ruh disebutkeun kege ngajawab. Dipanggil sekali teu ngajawab. Panggil 2 kali teu ngajawab. Ka 3 kali ge teu ngajawab. Alah si aing kumaha ye? Berarti ka mana lompatna? Ka sumur Burhut. Dawa di Zam-Zam pasti di Burhut sumping ka Burhut. Pek teh ka sumur Burhut mah kagak manggil sakali jangan ngajawab. Kumaha jawabanana? Artos anjeun aya di tukangan bumi kaula 5 meter. Terus gali 5 meter ke hana didinya artos teu kacote saperak-perak acan. Alhamdulillah bunga teh si kaya teh. Begitu bade uih nyari skill. Abi teh penasaran di depan saya teh sareng umum mah ulama. Kiai besar, ustad. Nah, abet aya di lingkungan sumur Burhut anu marawat suul khotimah iku mah. Nangis ta si teh ngajawabna kieu. Kaula teh memang tukang maca Quran. Kaula teh teu naon kaula teh teu migawe perbuatan dosa kabeh dipigawe nu alus-alus teh kami teh. Ngan dosa kami teh hiji. Nah ternyata dosana boga adi awewe sok mentaan duit wae. Nyungkeun artos bere. Can galina geus menta deui. Meuni kesal eta ka adi awewe nya akhirna abdi teh ngomong kieu, geus sia samat ayeuna pegat silaturahmi jeung aing. Sia tong ngakulan cek ka aing teh kesal kumaha dengan mentaan duit we teu eureun kitu tah. Mun aya kesal nya dipenta wae teh geuning. Da jelema ai Gusti Allah mah dipenta wae atoh ai manusia sok aya naon? Sok aya kesal, ku kesal kalepasan nepi ka adik kandungna dipegatkeun silaturahmi ku manehna. Begitu pegat silaturahmi jeung adik kandungna, Allahu Akbar can kungsi tobat, ieu ulama dicabut nyawana ku Gusti Allah. Maot dicabut iman Islam sebab naon? Menggatkeun silaturahmi. Jawab atuh Masya Allah gitu. Dirinya mah tiis aing ngomong gitu sugan kumaha. Saruana mana Yuli ngomong itu satu. Sebarang sampean. Tadi bejaan heula da tadi mah cicing. Kalau kumaha kalau ngomong gitu. Yang kedua jangan ya, terima kasih Davina. Cacak ulah kiai besar pegat silaturahmi jeung dulur maotna teu mawa iman teu mawa Islam.
ngomong urang leres henteu. Tak balik ti dieu ya, he dulur-dulur. Anu teu akur jeung dulur, sok pasea jeung tatangga balik ti dieu robah. Eta barudak panitia mah jadi di sawara ya. Panitia aneng. Panitia aya mana panitia? Mana ya panitia di Pak? Sok. Yanto mana si teh heureuy wae teh kaseruana mana. Ini lihat. Tak barudak kusir negara. Teruskan. Jadi hiji naon pesan ti Pak Haji? Sing saya silaturahmi. Aya deui riwa dina kitab Irsyadul Ibad. Aya jalmi dina Lauhil Mahfuz catatan umurna di Lauhil Mahfuz dengan 10 tahun deui. Berapa tahun? Nepi ka naon teh? Nepi ka maot 10 tahun deui. Ari pek teh maena pasea jeung tatangga pegat silaturahmi disambung deui jadi naon? Nyambung deui silaturahmi geus kusut, lurus deui, geus beku, cair kembali saya deui hubunganana. Pek teh ku Allah ditambahan 20 tahun. Nepi ka maot jadi 30 tahun deui. Tuh jadi nyambung ke silaturahmi itu bener namahan umur. Aya deui riwayat, aya deui tulisan di Lauhil Mahfuz aya jelema nepi ka maot 30 tahun deui umurna. Ari pati jeung tatangga teh akur. Teu dibaresan nepi ka maot, teu dibaresan. Pegang silaturahmi dina 30 tahun dicokot ku Allah 20 tahun. Nepi ka maot jadi 10 tahun deui. Tuh jadi nyambungkeun silaturahmi nambahan umur, megatkeun silaturahmi jadi monokan umur. Mata abdi mah ka dieu teh silaturahmi we ngamain tambahan umur itu. Gama ledek nanaon. Jeung silaturahmi teh hese bantuan. Hese rezeki. Astagfirullahaladzim, sarah ai maneh kalakuan teh. Hese naon? Abdi teh sumbi ka dieu teh naon niatna? Silaturahmi, ieu tuh cai-cai mah teh hese. Ai deui maksudna tuh sebenarnya saya aqua. Teh, Ciherang, Nenen, Nenen, susekre, Nenen bibir nen. Nah, ari daek silaturahmi cai-cai mah teh hese. Dia abi di Cana kabubina sana mi teh. Chandra di luhur di pasian deh ke Cimpring. Yang kue-kue basah tuh airek masih silaturahmi kicimpring mah teh hese. Eta teh barokah naon? Barokah naon? Kita turun tina panggung Pak Haji tuang heula. Dah coba eta. Kita balik Pak Haji aya canakeun du supermi. Eta rek asup ka mobil Pak Haji sering ngainageun. Tuh airek masih silaturahmi Pak Kades teh hese rezeki teh. Matak ya, ari rezeki teh saudara. Langsung turun ti langit ke urang. Tapi make perantara manusia. Nah, langsung turun gitu make perantara jelema, matak jeung jelema jeung sareng kudu alus. Abdi ge eta aya lamun ngonang wae teu eureun teh meureun tina silaturahmi berjalan lancar. Ti dieu teh ka Garut. Kaleles, terus tidak teh uwi langsung ke Raja Pola enjing jam 8. Ti Raja Pola lohor langsung ke Sumedang. Ti Sumedang langsung ke Lembang Ciwaruga. Teh eta teh barokah silaturahmi. Brai-brai rezeki teh terbuka. Matak lawang-lawang kahadian teh diawalina ku silaturahmi. Hartina silaturahmi teh bisa dikatakan alus jeung batur gitu. Tak sing alus jeung batu da urang teh langsung ti langit rezeki teh make perantara jelema. Angar rezeki mah. Diam kamu Marian. Kartos. Jawab kartos. Alhamdulillah. Dipesan di Pak Haji eta hijinya jaga silaturahmi. Hiji tabawaun teh. 2 dari seri dengan dosa.
kedua ya tinggal ka dia Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ieu nu hadir ku Pak Haji didoakeun sing bahagia. Amin. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Sesuai sareng doa nu sok dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah. Semua wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Orang tiap kelewatan unggul ya hewan. Tiasana wakina adzabannar. Wakina kaya doa teh doa nu paling sering dibaca ku Kangjeng Nabi Muhammad memohon keselamatan dan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Disebut doa sapu jagat. Kenapa sapu jagat? Karena doanya singkat namun mencakup segala aspek permohonan yang dibutuhkan oleh manusia. Tadi tafsiran ya doa kalau jangan apal ya ku Imam Romli di dunia hasanah maksudnya adalah nyuhungkeun ka Allah naon cenah kebahagiaan hirup di dunia jeung kebahagiaan hirup di akhirat dan memohon supaya dijauhkan dari pedihnya siksaan api neraka. Jadi hoyong naon cenah bahagia bahagia akhirat. Aku Imam Romli tafsiran bahagia di dunia teh syaratna kudu aya 5. Ieu can apa da ka dieu mah numean nya. Oh, tinggal di ka dieu. Hoyong bahagia di dunia kudu aya naon? 5. Mun 5 ieu aya layak kalian disebut orang bahagia di dunia. Mun Allah ieu teh disebut bahagia. Saberiji? 5. Emot-emot. Hiji al-malu. Naon al-malu teh harta. Jadi jelema nu bahagia teh syaratna kudu boga harta. Moal bisa hidup di dunia teu make harta moal sing aku make. Acara ieu ge moal sukses lamun teu make harta. Itu sound system itu ngeunaheun. Disewa itu make naon? Harta. Make duit teh harta. Panggung ieu disewa make harta. Suatu bantuan ini pena disewa make naon? Konsumsi diayakeun make naon? Tadi Ustaz Gemoy ceramah make naon? Naon malaikat-malaikat ka urang aya teh ngomong-ngomong gitu. Itu ternyata acara keagamaan oge mah sukses tanpa harta. Rukun Islam nu 5 ge moal bisa dipigawe lamun teu make harta. Berasok rukun Islam kahiji naon? Salat maca 2 kalimat syahadat. Barang sadaya baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Eta teh maca eta teh make naon? Make tanaga. Ai tanaga tina naon? Tina dahareun. Ai dahareun teh naon? Harta. Tuh, dikir tadi kalian maca subhanallah. Make energi teh make tanaga. Tina dahareun naon? Harta. Tuh, rukun Islam kayak gini, mau bisa dipigawe tanpa harta. Kedua naon?
Apakah sholat teu make harta? Mau kena harta. Kopeal, sorban, baju koko, tuh karpet. Nah ditaranya gitu sholatnya. Teu sah sholat lagi. Berarti benar sholat ke butuh ku harta. Suga nomor 3 naon? Zakat. Nah kumaha zakatna harta nama. Kaopat naon? Puasa, sahur make harta. Buka puasa. Suga nomor 5 ibadah haji teu make harta. Eta mah duitna ge lain puluhan ratusan. Betul tidak? Mata ku hadir kabeh didoakeun ku Pak Haji sing dibere cukup harta. Istilah Haji Apip mah sing waluya waktu perlu aya. Sebarang waluya waktu perlu aya. Deui waluya waktu perlu aya. Komo ayeuna sagala mahal. Keun bae sing waluya we lah. Manahan hese itu diturunkan hese kira. Cabe naik, cengek suatu bantuan, cabe, cengek, bawang, bahan-bahan, susu. Ih dari ini susu naik, bahayang ninggalin lagi susu naik. Kalau salah balting susu naik. BBM ge naik. Aftur teh bahan bakar pesawat terbang naik, nepi ka ongkos umroh ge jadi naik. Insyaallah Juli Pak Haji angkat umroh teh kurang langkung 4 bus angkat teh. Eta teh nu teh ongkos 28 jadi 34 juta. Naik na 5 juta. Kumaha da lain Pak Haji naikkeun, tapi memang eta pesawat terbang maskapai penerbangan anu naikkeun harga teu ditaikeun kumaha bayarna ku dolar ai dolar jika kitu hargana dolar tapi kekeun akan sing waluya waktu perlu aya deui waluya waktu perlu aya nah sing kitu sadayana naon Mas ari mana Mas ngalain itu cukup Pak Haji Apip hayang bahagia di dunia ku harta saja? Jawabannya tidak. Barang jawabannya tidak. Kedua ku rumah kenal sehat. Datengeun mah bahagia loba harta ge ari awak geringan wae mah. Ari badan sakit-sakitan wae mah teu bahagia teu di dunia ini. Sautak seetik dibawa ke Bulkesmas. Cek nanti Puskesmas. Cek pihak Puskesmas teh ibu mah panyawat na komunikasi sagal upaya. Hah? Ieu mah leuwih di komplikasi. Putri duduk, Putri mau kemana? Duduk. Duduk sok, salib. Kaduanan dia teh sehat. Begitu diperiksa komunikasi segala rupa aya. Akhirnya saur dokter Puskesmas, ieu mah bisa ditangani di Sukesmas. Puskesmas kusabab alat-alatna kirang. Kada enggak dicana ke rumah sakit Hasan Sulaiman. Hah? Sadikin Ma'adina. Har, nacan apa rumah sakit Hasan Sulaiman? Sarua ini apa itu gimana? Akhirnya dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin teh. Allahu Akbar. Cek dokter, iya cepat-cepat harus ditindak cepat-cepat dikoperasi. Akhirnya dikoperasi biayana ratusan juta. Beres tadi operasi budakna tinggal di budakna ngalakukan sesuatu nu teu mabok jeung nusuk juru mah kebeg teu ruas.
akhirna mulih ka rahmatullah. Ngeunah hirup kitu teu. Maka didoakeun sararea sing dibe sehat lahir, sehat batin, sehat fisik, sehat pesak. Nu paling utama sing sehat hate, sing bararesi hate. Tah anu kudu bersihan teh ieu, anu kudu make skincare teh hate. Beungeut teh dialus-alus. Ai hate teh diurus. Hate teh dibersihan. Jadi jelema ayeuna mah sibuk cangkangna dibersihan teh ada jeroana diantar. Terus henteu. Ya nu kudu bisa di hate teh naon? Iri, dengki, hasud, sombong teh eta kedah dinaonkeun. Dibersihan eta tah nu kudu dibersihan mah. Ulah urang teh awak bersih, ari jeroan kotor muslimin, ari luar bersih tapi iri, dengki, hasud, dendam masih kena aya. Maka nu paling keur dibersihan teh adalah hate, teh lain wajah. Wajah jeung awak malah sederhana we ala kadarna. Kudu bersih ngan teu kenah berlebihan. Kudu betul-betul berlebihan, hayang bersih mah adalah naon? Hate urang. Pingkeun tong ngobrol, Ibu. Cicing tinggal dikasih. Teraskeun. Karena saya tutup ini selesai. Gagal isi tanya. Jadi hiji naon? Harta. Dua naon? Cece kupingkeun. Kakang mapah tuti payun jalan raya kabuah dua. Jam genep isuk-isuk kaayaan awakna sehat. Sehat eta leumpang dan ngeunah we ku sehat mah. Betul tidak? Cece kakang ku abi di pasian mobil Mercy, sedan Mercy di payun. Sarua kabuah dua, jam genep sarua. Naik mobil mewah tapi dina bujur bisul 18. Cik kira-kira ngeunah moal ka naik Mercy teh. Salatullah. Putrana mugi sorekeun. Amin. Rumah tangga harmonis. Amin. Usaha mugi lancarkeun. Ibadah mugi getolkeun. Salatullah. Paria teh pahit, betul? Agar teh amis. Tapi paria pahit awakna urang sehat. Eta paria pahit dahar kalau beuki ngeunah konyol jeung paria, betul? Agar teh amis tapi awakna gering. Pahit tadu amis oge. Jadi si horeng dahareun teh ngeunahna teh ku sehat. Tak sing sarehat sadaya. Amin. Tilu ilmu. Tilu naon?
Jadi disebut jelema bahagia teh hiji naon? Anu boga harta, anu sehat, katilu anu boga ilmu. Anu boga ilmu agama jeung nu getol nyiar ilmu agama. Ya, sing sajelema ngupingkeun hiji hadis Nabi di tempat pengajian eta teh nyebabkeun kengeng syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi jelema anu tara daek ngariung dina ngaji mautna bakal dicabut iman Islam. Tak untuk ngaji teh maut bakal husnul khotimah oge di akhirat kengeng syafaat Kanjeng Nabi. Amin. Nu abdi bahagia ieu ngaji teh panitiana lain saukur majelis ta'lim, lain saukur madrasah diniyah. Betul tidak? Tapi kerjasama sareng naon minat eta teh naon Kompas. Emang Kompas S4. Kan jadi hidup. Dan teh. Remaja masjid tuh, remaja masjid, terus community pemuda Pasir Tukul, oge madrasah diniyah. Ini adalah contoh yang baik. Tepuk tangan untuk panitia. Ya, lamun anu ngayakeun ngaji ibu-ibu majlis taklim itu biasa-biasa saja. Lamun nu ngayakeun ngaji pondok pesantren biasa-biasa saja. Tapi lamun nu ngayakeun ngaji aya dirinya budak ngora, remaja masjid, pemuda, itu baru pengajian disebut luar biasa. Itu pengajian istimewa. Tepuk tangan untuk kalian para panitia. Ajib tidak? Ya budak warama Rodia. Di kumah-kumah ge pantes budak warama. Makanya si ayah budak wara naik motor RX King. Tarik sorana teh. Ngomong tarik sate teh ganeng. Eta budak ngora. Oh, pantes we da budak ngora. Sebarang. Oh, pantes we da budak ngora. Aya budak ngora cicing di pinggir jalan. Treng ta gontreng gontreng. Gontreng ta gontreng gontreng. Don't just my booty cross our grave you. Treng ta treng treng treng. Masyarakat eta sana garaneng non gigitaran. Eta budak ngora. Oh, pantes we da budak ngora. Coba aki-aki 70 tahun naik motor ranking. Sate eta aki-aki. Oh, aki-aki orang wodol euy. Aya aki-aki sing jalan gigitaran. Oh, aki-aki ebel euy. Terus tuh cacak-cacak. Gigitaran, cacak-cacak. Kekebutan budak ngora mah aya kereh nu ngomong pantes. Komo lamun budak ngora getal ka masjid, getal ka majlis taklim, daek ngayakeun acara keagamaan seperti malam ini, berarti ini pemuda bukan pemuda biasa, pemuda istimewa, pemuda wow, keren. Keprang sagade keprang. Tepuk pramuka. Ditersakkan dengan gugu kayak itu. Geus urang camping we pawayo aya sekalian. Nah, teuing na yang mesti tanaan jauh. Alhamdulillah. Teraskan. Hey. Hey. Kepada siapapun sebarang. Lihat kebaikannya. Lihat sisi baiknya. Jangan lihat sisi buruknya. Nanti hati kita akan penuh dengan rasa sayang, dedeh, cinta. Da kasasarkan ningali naonna alusna wae tara ningali goreng patutna. Amana wani? Teraskan. Lagun sing sare barudak tinggal lagi.
Nah, yang si hampura disebut wani kurang sing sehatnya jeung inung bapana berkah kehidupan anak. Nah, cerita ya. Geus Pak Haji ngadag? Tinggal di dia. Di Jawa bantuan, di Jawa Timur aya hiji ulama terkenal berkarisma. Ngomong mana kom? Berkaris, pokoknya nama mun angkat-angkatan ya Pak Kades anjeun nama sok nyanak santri pengawal gitunya ya. Ari pek teh mun tuangna tara di tempat anu tertutup ya ulama besar teh malah tuangna teh mun di terminal di warung di terminal gitu di warteg gitu tah. Para anjeunna mampu untuk makan sekelas pangraya rumah makan sederhana anu lebih naon tertutup pada mana make naon kopiah make kerudung rapi pantas didinya. Tapi ya ulama teh ya Allah Pak Kades jangan ngobrol dengerin. Kalau Mas Sena lagi bicara Pak Kades jangan kayak gitu dengerin. Desti ya tinggal lihat dia. Napi ka santri na Kang Haji Agus protes dina hatena. Aing boga guru cik atuh dahar teh mun ini tanda. Mun jadi angkat itu tuangna teh di gitu. Di bangsanan teh warung-warung kaki lima gitulah. Anu terbuka. Eta anu boga warung na teh make tiung-tiung acan. Nah di terminal kan segitunya. Tuh make dibukur make duwi ka luhur siga ganas. Make kaos merecet itu karena tulisan teh koboyo peot keur gitar. Karena make celana Hawaii. Kieu teh kono. Kan teu pantesnya cek urang mah cek anu urang bodoh ye. Anu urang kurang luas pikiranna. Piraku ajengan dahar dinu kitu pan kitu. Komoy ulama besar. Leureuseun teu. Nu disetel di warung teh laguna ge dangdut, lain salawatan. Tapi malah ya ulama tidinya tuangna. Ieu santrina dina teh ngomong kieu. Aduh aing boga guru cik atuh tong di dieu pahala ka tempat rumah makan da mampu da teh kieu duitna ge loba atuh betuang di dieu. Pek teh ternyata teh kieu ka kuping nanya ka si ibu nu boga warung. Ibu teh bati tina ngawarung teh dipake naon? Pun anak teh mah santren. Jadi artos ieu teh batina tina dagang abdi teh diane biaya masantrenkeun pun anak. Kepotan ngopi gitu teh si santreuna ge. Coba aing ngomong ke santri, ieu lamun ka jelema lihat sisi baiknya cik eta ulama. Memang sisi buruknya teu make tiung kabuka orang. Anu disetel lagu dangdut, tapi tinggal sisi baiknya. Iya si ibu satu dagang, ai dagang teh naon? Sunnah Nabi. Dagang teh sunnah Nabi Muhammad SAW. Berarti si ibu keur migawe naon? Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jeung bakti usaha lain dipake berjudi, lain dipake mabok, malah dipake biaya ngadi dibudak diasupkeun ke pesantren. Kamu jadi orang cek eta kiai kasantina, jangan melihat sisi buruknya, lihat sisi baiknya. Ini ulama istimewa. Tepuk tangan tak ulama gitu. Ajib tidak? Mata kade ka ulama mah ulah sok gampang nyalahkeun. Urang anu bodoh teh sok aya anu cek logika urang masih goreng, padahal ternyata geuning aya sesuatu urang apa malah melihat sisi baiknya. Sisi burukna meureun teu make tiung, kate mong orat paling endah dangdut. Tapi sisi baikna manehna keur dagang ngalaksanakeun sunnah Nabi, oge biaya tina anu mah masantren budakna tina hasil dagang manehna. Luar biasa. Ajib tidak? Oh cek. Oh cek kasalaki teh tinggali sisi baiknya. Ya. Oh ningali sisi buruknya. Lamun euceun amat kasalaki boga pada boga kasalan, tong langsung ngamak sok ditimbang heula. Lihat sisi baiknya, imbangkeun jeung sisi buruknya. Gitu.
Salah ke aing teh bisa sabeleun. Tapi bahasa si mamah baheula geuring di rumah sakit 2 minggu nu ngumitan teh salah ki aing. Dan cek aing mah inung geuring teh hare-hare. Tapi ieu minantu nepi ka teu eueuh 2 minggu di rumah sakit nulungan nu jadi mitoha. Jam 2 peuting tunengan obat ka apotek nu muka di teangan lain anakna tapi minantuna salah ki aing. Kesalahan sakitu dibanding-banding ternyata gede jasana, gede kebaikanana tibatan kesalahanna. Akhirnya rek emosi rek kamu teh jadi. Kenapa? Ada rasa sayang karena melihat sisi baiknya, tidak melihat sisi buruknya. Itu ada ngaji tasawuf mah kudu kitu urang teh. Da teh yang migawe kitu teh hese. Kudu bedakeun mah kana saya. Kudu beda. Namanya ini bisa ikut orang biasa. Ngomong orang kita ngomong kita kenal sama. Sakitu anu kapihatun. Yang salapan langkung tuh. Kumaha itu bereskeun wae. Pameng ieu teh. Hiji naon? Harta. 2 naon? 3 naon? Kaopat amal soleh. Kaopat naon? Sampai keluar tina tahun anu kamari 1447 ayeuna asup tahun baru urang kudu boga amal soleh anu dikojokeun, anu diistiqomahkeun, anu dimatuhkeun. Tahun baru harus lebih baik daripada tahun kemarin. Betul? Betul. Jawab betul. Tahun kemarin itu boga hanca Quran, ngamboga nanti hanca sinetron. Robah tahun baru mah kudu boga hanca Quran. Anu tahun kemarin itu boga hanca ngaji rutin, tahun ayeuna kudu boga hanca ngaji rutin. Harus lebih baik. Itu umur teh geus karawat, berarti kieu wae kalakuan. Yang kanu ngora ieu rek alus akhlak tong ngadaguan umur kolot, rek tobat tong ngadaguan umur kolot. Da ayeuna mah loba nu maot ngora keneh, jarang nu maot kolot, emang jarang nu maot umur 70 80. Ngarora anu maot 20 30 50 sakitu anu jarang kolot. Masa bara Yuswa kena tilu moal ka maot. Jarang mau umur segitu mah. Di Cimahi aya ninina umur 100 tahun, incuna umur 17 tahun. Ninina panyakitna segala aya, minang disawat di rumah sakit, incuna mah teu boga panyakitna naon umur 17 tahun kemudian gagah budak teh. 17 tahun mah hadepan awak teh, jarang kena ku penyakit, sehat. Bageur eta incuna teh kaus. Mun ninina mereka zaman di ais, ninina beri tuang di huapan. Tuh terus makan siang ninina di huapan. Bobo incuna teh meureun capek. Digugahkeun jam 2. Bisitan salat lohor, diguyah-guyah teh awakna goyang sadayana. Si horeng maot. Si horeng naon? Sanu maot. Incuna nu umur 17 tahun. Bari teu boga penyakit naon. Nah ini nina nu 100 tahun can maot. Hei, kupingkan. Jadi ternyata mawat matu panca kaki. Untuk kieu, dinina heula, akira heula. Terus budakna, terus incuna teh malah incuna teu nemi heula. Mata kanu ngora are kelakuan alus, tong ada umur kolot teh geuning 17 tahun anu mawat tah. Umur 17 tahun can boga amal soleh. Kan rugi. Hartos. Terus lamun naik getol ibadah, tong ngadaguan santai. Da mun aya di dulu santai, santai di rumah di wae, aya wae. Da ieu nuturkeun pagawean di imam utung-utungna ieu teh 1000 kabeh teh. Ngan ngatur waktu we teh. Ayeuna bisa we ngaji. Nuturkeun santai mah santaina urang teh aya wae pagawean teh. Terus henteu. Ngan diatur, diatur mah bisa ya hadir. Tak ulang ngadaguan santai, dah irah santai nah tuh.
atur hirup teh sebarang ulah diatur ku kasibukan tapi kasibukan anu kudu bisa diatur ku urang atur kasibukan teh ku urang ulah urang diatur ku kasibukan nepi ka teu kaburu salat teu kaburu ngaji hirup diatur ku kasibukan. Saya kali kenawan tuh. Diam kamu Wardah. Teraskeun. Nah, teraskeun. Wididinya sing boga hiji amal anu matuh supaya mati. Moal mati lamun amal solehna teu matuh. Da ayana mati teh ku ayana matuh. Di mana amal soleh matuh bakal mati. Moal mati lamun teu matuh. Sebarang moal mati lamun teu mata wiridan amal soleh teh kudu matuh supaya jadi mati teh tina urang ma amal soleh teh teu matuh mata teu mati lamun hayang mati kudu matuh sebarang lamun hayang mati nah, jadi ke status tah halus status gitu jadi manfaat dibaca ku batur status teh ya ini tinggal ka dia nyo HP wae sedina waktu rumah hati itu ngalamun nyo HP balasan WA mana kumaha gitu teh so status teh eta di mana-mana hayang mati wirid teh kudu matuh pan ilmu keur batur macana manfaat ieu mah geura status teh aya kakasal ka batur statuskeun jelema lieur begitu teh boga masalah statuskeun itu jadi apalon kabeh batur teh misalkan batur teh karunya ngajebian aya juga manehna mah boga masalah teh batur baru ga masalah teh di statuskeun aya nu pasea jeung salaki geura dina kana TikTok kan jelema setan gitu kan heula untungna tuh pasea jeung salaki make jadi kana TikTok keun aya manfaat teu jadi ari jeung status teh asukeun kana TikTok teh anu aya manfaat ditingali ku batur. Ayeuna hasil ngaji ye. So Imam Romli disebut jelema bahagia teh syaratna kudu aya 5. Tah ieu tuliskeun. Pan batur mah oh iya dibahagia teh kan ieu syaratna apa kitu alus manfaat. Ieu mah keul ka batur hitungan harese geuleuh panjang geuleuhna teh. Oke beungeut beureum geuning. Sok naon manfaatna naon? Aya teu? Cuma tuh nyieu seblak tulang jadi asupkeun kana status. Saukur ngabibita batur boga rasa mana mah teu dosa. Dosa sakitu teh kade. Lamun nu ningali teh diberek kabeh. Henteu. Lamun dagang mah nya ieu mah teu dagang, lain dagang ngabibita. Jadi ya nyestatuskeun teh anu manfaat keur batur. Sakira-kira teu manfaat tong disestatuskeun. Tong di kana media sosialkeun. Lamun teu aya manfaat. Asupkeun tah ngomong tekan hate. Kudu dialingan da cenah teu dialingan mah sok poho asa bener cek sorangan. Urang lain nyawa nyaang ngomong kitu teh. Namun pakada yang sedikit urang bisa tahu. Seperti kalau kita tahu urang mun cerita. Urang mulai ngomong naon ya. Terakhir kalimat Reni dengerin Reni ya ini ampura jadinya yang saat dia ini kalimat adalah keluarga kalimat naon jadi jelema nu bahagia teh anu boga keluarga abdi teh keur teu nanyakeun ge nya panta kenal maka abdi teh budak teh genep nu panggedena 33 nya 33 tahun 34 pengen di jalan ini panggedena teh
mata tadi gemoy itu teh pun anak teh sok yang abdi wae itu umurna sarua jeung pun anak gitu saka anak we sing maju talusan gemoynya usahana sagaropan we perusahaanana sok nyanakan umroh oge majlis taklim masih tambah berkah manfaat pangletikna teh 17 tahun incu ketara opat mau cenanya kudu istri segala mau urang we terus ke nah tinggal kan dia eta lamun uih ceramah Kang Jagus jeung capek lapar tunuhnya begitu turun eta injil leutik abah eta gabur gede gabur ku incu Allahu Akbar meninggeuna lapar leungit haus leungit capek leungit eta teh kakari gabur ku incu kumaha ku dirina betul tidak nikmat bahagia lamun boga keluarga sok ayeuna lalaki usaha teu boga anak teu boga pamajikan usaha beurang dijieun penting dijieun hulu dijieun suku-suku dijieun hulu ati suk-suk didungdung eta usaha meunang 50 juta balik teh ka imah pamajikan eueuh anak eueuh serasa kurang bahagia kehidupan tanpa kehadiran keluarga. Mata istana yang paling indah adalah keluarga. Tadi doakan hadir sadayana harta sing cukup. Aminan. Sing sarehat sagarupa. Sing garatol ngaji supaya boga ilmu. Sing rebo ku amal soleh. Keluarga sing harmonis. Tercapailah di dunia hasan. Nanti anu 5 ieu sari Imam Romli disebut bahagia. Teh dua anu pokona mah. Hiji anu loba ilmu agamana, anu getol ngajina, kadua anu loba migawe amal solehna. Kajen teuing hartana teu loba, awak sok geringan, keluargana biasa, tapi lamun manehna getol ngaji, loba ilmuna, istiqomah amal solehna, parum deui wae. Istiqomah amal solehna insyaallah. Terima kasih Nugraha. Tes bismillah. Tes bismillah. Tes bismillah sama sak tes bismillah. Teruskan. Tinggal ka dia. Jadi anu 5 teh paling pokok. Lu paling pokok 2. Hiji anu getol ngaji, anu loba ilmu agamana, kadua naon cenah? Anu istiqomah loba migawe amal solehna. Itulah yang disebut hidupna bahagia. Kajen imahna boga 100, mobil boga 1000 cegasarna, tanahna ratusan hektar, tapi muslimin tara daek ngaji, teu daek salat, teu daek migawe amal soleh. Nu kitu disebutna teu bahagia tapi cilaka hidup di dunia. Betul? Jadi bejakeun teh beusi salah tangkap pan urang mah sok kieu nu awam mah si eta imananya tilu tingkat mun hebat mun bahagia. Penghasilanna sampai 10 juta mun bahagia. Tapi tara salat. Teu disebut bahagia aja begitu. Awas. Tapi tara rek ngaji teu disebut bahagia begitu. Tapi aja mah imanna ngontrak kilometer ka 4 meter. Tapi duha kaburu 5 waktu berjamaah di masjid, tahajud kaburu tak kitu nu bahagia. Haji rutin kaburu kitu bahagia. Ulah salah tafsir. Wa fil akhirati maksudna naon cenah? Masuk ke dalam surga. Jadi hampura dosa, menang rahmat Allah masuk surga. Teh disebut wa fil akhirati hasanah. Karituna insyaallah wa qina adzabannar. Insyaallah nya mudah-mudahan sadaya dijabah ditebihkeun tina pedihna siksaan api neraka. Tah sakitu heula we teu panjang keneh teh can kabahas bab muharam sanes kanten. Tapi kan waktos. Kewe masih keneh seueur waktos. Ya, mudah-mudahan tepang deui urang tiasa kembali di riung-riung dina ngariung deui dina ngelmu.
Kaluana jeung Pak Chandra tak kitu ternyata. Ngangejolkeun kita ieun wae teh. Luar riung dina ngelmu. Teraskeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah ayeuna urang tutup kuber berdiri semuanya. Sok yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Berdiri sadayana tong anu salib. Ayo bareng-bareng. Pakaianna dirapihkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam Unsurkeun ampunan ka abdi sadaya ya Allah. Hapunkeun dosa, kalepatan kahilafan abdi sadaya ya Allah. Baraya astaghfirullah minal khotoya. Ikuti ya Allah. Angkat tangannya ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, ya Sattar, ya Qahhar, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kalawan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabul ya Allah pamaksadan abdi sadaya khususna tungkulkeun mastaka naon kahoyong nu sae sungkeun ka Allah, ngadua masing-masing ka Allah. Tong mulut hungkul tapi hadirkan hati kalian ngajerit ka Allah, teu aya tempat curhat anu paling sae iwa ti ka Gusti Allah. Ya Allah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak sadayana abdi hapuntennya beri aya cariosan nu teu raos kana mana bila nami-nami nu kasebat hapunten kasadayana. Bade uwi dipareoskeun bilih kakantun HP, kacamata dan barang penting yang lainnya. Tidak ada yang pulang kecuali dosanya sudah diampuni Allah, dihasilkan pamaksadan dan bisa berubah pribadinya jadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.